Wargi-wargi sadayana saurna teh di Pupuncrut itu aya 12 bumi hayu urang sami-sami kapali ditu wargi-wargi sadaya mung kaleresan jalana kedah mapai jalan satapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Wilujeng patepang deui sareng pribados ti Putra Sunda Channel. Wargi-wargi sadaya dinten ieu pribados kaleresan aya di wewengkon Cisayong anu seja ngajugjug ka hiji kampung anu mencil di luhur gunung nyaeta Kampung Cibungur. Namung sateu acana urang tiasa ningal kaendahan alam anu aya di ieu wewengkon nyaeta di handapeun Kampung Cibungur wargi-wargi sadayana. Sakumaha nu kauninga ieu kaendahan alam di wewengkon Kampung Cibungur matak puas, matak betah, tumaninah di palihan dieu wargi-wargi. Di palih dieu oge urang tiasa ningali hiji saung nu aya di pasawahan anu kalintang indahna nya endahna. Oge di papaes ku hejo ngemplohna pasawahan oge sanes kanten peplakan nu aya di palihan dieu cai anu ti pagunungan masih keneh curcor herang wargi-wargi sadayana. Ta wargi-wargi sadayana sapalihna warga-warga anu aya di Cibungur saurna sok ngaralat cai atanapi alibak ka palih dieu. Di palih dia urang tiasa ningal kaendahan oge tempat anu tumaninah anu sakumaha kauninga ku urang sadayana wargi-wargi sakieu pikabetaheuna. Wargi-wargi sadaya hayu urang lebet ayeuna ka pakampunganan nu aya di ieu wewengkon. Wargi-wargi sadayana di palihan dia urang tiasa ningali pas sawahan atanapi kaendahan alam anu kacida upluk aplakna tuh di palihan itu wargi-wargi sadaya. Wargi-wargi sadaya di dia aya hiji bumi anu nenggang tinu sanes atanapi mencil hayu urang tepangan kaleresan aya si ibuna tuh. Sasparanin deui ibunya palih dia. Iling silaturahmi ibu. Assalamualaikum. Kapan? Nuju ka Serang ibu? Mohon jadi dia. Oh, mohon. Ya, Wargi-wargi sadaya di palihan dia aya kaendahan alam nu kalintang enak pisan. Ma wih ti mana? Ngalacengek, Ma? Oh, ngalacengek. Atuh nyalira wae. ada apa-apa. Oh, caket mohon. Mangga Ma wilujeng. Besok di dunia. Oh, botram. Oh, mohon mangga ibu wilujeng mangga. Abdi mah biasa we ibu kukurilingan ya. Warga-warga sadayana di palihan dia urang tiasa ningali kaendahan alam anu kacida pi kabetaheunana. Warga-warga sadayana ieu nu katelahna Kampung Cibungur anu lebet ka wewengkon Cisayong. Saurna di palih dieu mung aya 12 bumi saur salah sawios katerangan ti wargi-wargi urang nu aya di palihan dieu. Aya kaendahan alamna oge pakampungan anu aya di palihan dieu wargi-wargi sadayana.
Aduh si emak kiatan Gusti nu agung. Sing panjang yuswa mah sing sehat. Oh warga-warga sadayana kapalihan dituna urang biasa ningali ngeplakna pasawahan anu sapalihna atau tandur deui nya sapalih teu acan dipanen. Mangga nuhun ibu nuhun. Ibu lalinggih di dia ibu. Oh, mohon di palihan dia teh aya sabaraha bumi ibu sadayana? Saurna aya 12 bumi sadayana mohon. Raosun ibu tiisnya di nu mencil-mencil kieu teh. Tuh mangga teh. Mangga. Wargi-wargi sadaya di palihan dia ieu bumi anu paling joloknya atanapi terakhir pang ujungna. Nah wargi-wargi sadaya ieu anu disebat bumi pang tungtungna anu aya dina tungtung ieu lembur wargi-wargi sadaya. Nah, hayu urang lajeng ka pali dieu. Wargi-wargi sadaya ieu kaayaan lembur anu aya di Kampung Cibungur. Kadieuna tiasa upami kata tangge teh kedah mapai jalan satapak nya anu ngalangkungan pasawahan oge sareng pakebonan. Sapertos nu kauning aku urang wargi-wargi. Wargi-wargi di dieu aya bumi anu aya opat wangunan atanapi kalima wangunan sareng anu mencal tadi di tengah sawah janten ka dieuna ujung. Ta ieu anu paling ujung wargi-wargi sadaya bumina. Wargi-wargi Putra Sunda, waktu geus cukup mangsa geus nyakapan pikeun urang sasarengan dina dinten ieu. Insyaallah dina dinten enjing urang tiasa patepang deui kalayan urang sadayana aya dina Ginanjar kawilujengan. Wargi-wargi sadaya hatur nuhun kasadayana wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.